sepuh anom jalan istri anuku kuring dipihormat kadang wargi nu sami-sami lenggah dinten ieu dinten anu pinuh kabagjaan dinten anu pinuh kasinograhan rehna kulawargi Jembar kersana bapanana SPD miwah Ibu Ani Susiani SPD anu parantos ngadahukeun putrina kakasih anu wasta Apiatin Nur Saidah AMD didahukeun ka kulawargi Jembar kersana Bapak Haji M Agus Rukandi miwah Ibu Hajah Iis Jubaidah putrana kakasihnya eta Arobi Kurniawan. Adat kebiasaan anu lumintuh di Tatar Pasundan khususna dipapayes ku hiliwirna angin daya Kabupaten Garut anu dipayungan ku Gunung Cikuray mapaisan kana hati sumarambah kana baya dinten ieu dinten anu pinuh kabagjaan teh Apiatin kali Arobi dikawin hideung dikandung kudu janten indung kali Rama tutugikeun ka gumelar ka alam dunya kanya anu jadi indung kali bapa ngagolontor ka hidup duaan aya paripaos mun munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara gunung mah sok rajin urung sagara sok rajin bedah nyamunjung kedah ka indung nujanten tunggu rahayu mujang nyakarama nujanten cukang lantaran dina deungeut ieu pisan teh Apiatin kali Arobi tugas nujanten indung kali Rama parantos lekasan hidup baris nawangun rumah tangga pemudah-mudahan kiat pangdonga tinu janten Ibu Rama janten barokah pikeun hidup duaan aya katerangan sing saha jalma anu teu dihampura ku indung Rama hamo kenging hampura ti Gusti sumangga gerak caketan ikan ibu aa nyaketan janten ibu i teteh sami ibu ngakandung 8 bulan alaminan gerak teuteung rai ibu anu mikanya mika deudeuh ka hidup. Alhamdulillah salami salapan sasi hidup tidak madama siang kelayan wengi dina gumelarna ka alam dunya ka alam marca pada ieu indung nandongkeun nyawa pikeun ngalahirkeun hidup kiwari hidup parantos dewasa parantos dinikahkeun parantos sawawa sumangga Arobi kali teteh geung kemenyanguh kana janten indung didoaan janten indung geus kasemangati dengan ieu pisan hidup parantos sawawa mudah-mudahan hidup sing apanjang apunjung mudah-mudahan hidup sing biasa ngawangun rumah tangga sama pahit sama manis kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga tos cekap dirangkul engkang ibuna hatur nuhun mama hatur nuhun parantos hatur nuhun mama parantos nikahkeun aa kali teteh cekap kolontorna doa nyarengan hidup dua kecelak nasi socah sanes kecelak kasedih nanging suka duka pikeun hidup dua cekap ngalika ingkang Rama ayeuna cekap teteh ngalika ingkang Rama sungkem dina
pangkonan sungkem heula. Anu janten cukang lantaran aya paripaos sirah dijadikan suku-suku dijadikan sirah pikeun dipayahan itu tanya anu janten ramah sami kahidup duaan. Alhamdulillah bagja betaya pinggan dirangkul ingkang ramana teh dirangkul ingkang ramah hatur nuhun aman parantos nikahkeun tugas amang imam atanapi pamimpin dina kulawargi oge teh api-ati mudah-mudahan sing janten garua anu babakti kacarogena